tak ieu teh nya saur abi mah aya pergeseran nilai kan. Oh, boleh. Ya ku ka zaman kapungkur terus di zaman ayeuna teh nya kamu mah ngabuburit teh seseueurna di masjid gitu nya. Boleh. Entah mau ngawas wae gitu nya seueur aktivitas tapi di masjid. Ayeuna geuning bergeser ka sapaliheunana ka mall. Oh, jadi mall teh gigireun masjid. Itu tah Oh, gitu. mall eta teh nya dibangun di sieun masjid. Oh, gitu. Kudu mah rada jauh kan. Iya, dulu ada jauh we. Tapi teh gitu oke. Menurut Kang Windu kumaha eta pergeseran eta? Selera sama eta painten nya pergeseran ruang nya, pergeseran ruang oge gitu ya. Nah disebat pergeseran ruang nya ruang ngabuburitna teh painten anu tadina di masjid ngalih ka mall painten dengan segenap aktivitasnya masing-masing gitu ya. Yang penting mah sih kamana orang ngancik gitu ya, ngadeg gitu ya. Yang penting orang niatna sae gitu kan. Iya. Niatna ngabuburit tungguan. Nah, hiji ka Allah meskipun orang di mana-mana gitu ya. Di mana oge, sanes di mana oge gitu ya. Nu penting mah intina kacamata. Nah, itu ya, that simple. Simple ya udah. Itu ya kacamata itu ya. Ya udah lah. Intina mah Gusti berarti. Betul.